Astagfirullah. Lain rasa-rasa mah imah teh masa geuman kieu nya. Kunaon aing asa bingung gitu. Kira-kira si Oleh ayam mah di imah nanya istri teu panggil ya sayang nyiksa ini. Ya, sugan ayah. Si Oleh kenapa itu Oh ya, ngalamun wae. Kalau udah tinggal ngalamun coba keluar duit. Siapa bisa wae. Aneh sih teh. Naon atuh? Rubah ya rubah. Baik. Aing teh asa bingung ya. Imah aing teh geus aya 3 peuting ayeuna. Rasain teh asa geueum. Paranas. Nu karasa ku aing teh yeuh ting aya naonan aing hayang nyobaan ngecek kitu tah. Penasaran aing teh. Nah bisa gitu. Teuing aing ge teu ngarti nya eta kira-kira paul aya solusi weuh teh. Tenang le. Aya anu biasakan hal-hal kitu mah. Bisnis kitu mah. Saha eta teh? Kade tapi na ulah dukun ya. Lain ieu mah lain dukun teh. Ieu mah ustad aya. Wauhan. Bener ya orang mana ustadna? Eta rek Cihangseur. Bisa meureun dipanggul. Atuh dipanggul oge. Nya heureuy atuh. Baik. Aya nomor telepon atuh urang rek panggil lah ayeuna keneh. Mumpung aya Paul dia kitu senawa ada. Aya le nomor telepon mah. Kan hampura urang mah bisa maturan. Masih aya kana perlu ya ka itu ya. Aduh, sugan teh aing bisa maturan. Tuh lari kitu mah. Eta nomor ustadna kediekeun. Urang jang nelpon namanya nomor-nomboran aneh. Iya lain. 08 salapan 2 Hiji dua. Oke. Nuhun ya Allah ya. Ya. Boleh, ayo. Rek langsung wae. Tuh, Tugasnya. siap. Oke. Nuhun ya. Sukses. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ayo, thank you. Wah, si Paul meresolusi nama tapi mah ya cocok. Wah, pokoknya mah Kerja bagus. es. Langsung telepon ya Maya. Al Ustad Cihangseur. Assalamualaikum. Sareng Ustad. Alhamdulillah aya nu manggil job aing boga job ya. Jadi meh rada pantes ka tempona gitu. Tah kieu agak aing geus tinggal berangkat. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Mana ibu kayak kieu? Biasa, Bil, panggilan. Panggilan ngaji, Lain, Bil. Tadi teh aya nu nelpon.
Ayo sita pangningalikeun imah euy. Oh, gitu. Emang orang mana tadi nu manggilna? Eta orang water tahu Dil. Oh, orang water dahu. Ek diantar moal. Das nyawa orang mah lumayan jauh atuh water dahu mah. Jauh. Nya heueuh. Nyari daek mah si hayu. Ayo daek mah. Daek teu. Teu hayu si arek mah. Nya geus saya tuh. Ayo Tad. Ayo. Ya motor ayo. Kurik ya motor kabut salju. Shit ya. Kalau nanya. Tan mah da tara naik motor euy. Sayang manuk boy. Manuk nah, ini tapi geus eueuhan deui teh. Iya deh, nurik tungguan teh Al Ustad teh ka mana deh? Ngamplang ki aing ningeus sirungan ceuli ya. Oh, pisan lah. Tapi kalau kasih ya tadi ya. Mohon Dil. Soalnya ada eueuh deui. Cobaan ulah tanyakeun ka jelema. Heeh, nya engke atuh orang taroskeun kitu ka jelema nu keur tulak cangkeng. Sok cobaan ulah tanyakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leres itu bumina oleh. Mohon laras pisan. Mau aya periode naon ieu teh? Sanes. Tadi teh anu nelpon ke abdi teh. Anu miwarang ka dieu, salira sanes. Oh, mohon Pak Ustad. Sebentar sanes Pak Ustad. Duh. Punten Pak Ustad. Nah, teu naon. Mohon Pak Ustad. Ayo mangga lobet Pak Ustad. Ayo, Pak. Ayo ka dieu Pak Ustad. Salahnya. Ayo mangga Pak Ustad. Nah, yuk. Ayo. Mangga Pak Ustad. Aing mah. Kami itu diajakkan asup-asup acan aing euy. Nyaut cai di dieu mah. Cik atuh kaem ajakan ka jero. Geus nganteur ka dieu. Teu diajakan ka jero aing. Aya udud eueuh caina mah atuh garing di koro euy. Maaf Pak Ustad. Calik Pak Ustad. Aduh. Aduh, punten sakiayana Pak Ustad. Teu naon. Sanes epre oge naon Kang Oleh. Sanes kieu Pak Ustad. Abdi teh tos tilu wengi ayeuna teh nya. Asa aya nu beda gitu teh di bumi teh. Beda kumaha? Nya duka kunaon asa geumeun hawana paranas. Kunaon tah? Sugan Pak Ustad dia ngecek gitu tah. Cing-cing nya. Mohon sok Pak Ustad. Abdi urang cek heula. Mohon. Kan sata acana abdi nyokeun cai. Cai naon Pak Ustad? Cai bodas. Kangge naon Pak Ustad cai bodas? Jang hinu, aing haus yeuh. Oh, mohon Pak Ustad. Punten ya, hilaf Pak Ustad. Kenapnya nyanak le caina? Tega goblok teman lagi nunggu ka aing. Ah, punya pelas aja ya. Goblok. Mangga Pak Ustad, caina Pak Ustad. Silakan. Mohon ditampi ya. Ah. Pak Ustad, jadi kumaha? Aya naon cenah di dieu teh? Di bunga abdi teh yeuh. Teu aya naon. Kan tadi tos diusir aya gelis oge. Si gelis saha Pak Ustad? Dan di dieu mah cuman abdi unggul nyarira atuh teh aya nu sanes. Sanes gelis eta jang oleh. Ih.
Eta anu sok seserian wengi-wengi geuningan anu sok ngangge acuk bodas. Pak Ustad. Ya sana satu. Aduh. Sugante abdi mah sigelis nesok ayeuna APK hijau Pak Ustad. Aduh. Sanes atuh Kang. Tah ieu cai. Cepetkeun ka unggal 25 nya. Oh, mohon Pak Ustad. Jadi saya itu tinggal di kepret-kepret mana ka umal tiap pojok imana Pak Ustad. Nya mohon. Oh, mohon siap itu Pak Ustad. Bade uyu wae Pak Ustad. Ih, moal wara. Ih. Kunaon Pak Ustad? Ih, bade eutan deui. Ah, ya cai putih-putih wae mah. Ah moal terus cekap. Bener yo. Sok ngaruwas kieu Pak Ustad mah ieu. Kunaon ieu teh? Henteu teu kurang naon teu. Aduh. Bener atuh Pak Ustad. Tuh hewan naon itu? Mana? Tuh. Oh, eta teh Pak Ustad. Seueur di dieu teh, hewan kitu teh. Hewan cak-cak nu kitu teh di dieu teh yeuh. Cak-cak. Biasa meureun Pak Ustad yeuh, ngusir nu kitu teh, hewan kitu teh. Gampang sih nu kitu mah bisa diatur. Bisa diaturnya. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah Pak Ustad lah gampil lah anu tos sore teuing gitu nya. Beli Pak Ustad di ditu kawangian teuing di jalanan gitu kan. Sok mangga Pak Ustad biar bade euy mah. Sok diantar ka abah. Aduh, goblok. Sok Pak Ustad. Di pantat teh kieu kunto. Kunaon? Nya ada ieu teh tos lami teuing itu patutnya jadi kieu. Duh, kayaknya perlu diganti emang lagi Pak Ustad. Tapi emang ya Pak Ustad, jauh jadi pabrik mah. Lampu tuh. Waduh, udah lampu teh emang lagi kurang ageng Pak Ustad jadi mah caang teuing nya. Tuh, Pak Ustad, ayo bro lah. Sa ku lele tinggi teh ya. Can ngakut pare ya euy. Ye, Tad. Pun murid teh. Nuhun. Jeung murid tadi ka dieu teh. Nya. Ye, sanes cana kalebet atuh padahal mah duh, aya cai bodas mah kan. Karunya atuh murid teh. Tad mah. Tad hayu atuh. Bila teuing yeuh. Kada. Heula amplopna encan setet deh. Atuh ari kitu mah. Bener Pak Ustad bade uyuh aya teh. Aduh, nitip Pak Ustad nya. Siap ager Pak Ustad teh. Ya. Enggak satu hal lah, ang balik ah. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Ustad. Terkedah ya Allah, terkedah, ramah ikhlas. Ibu, pangrasa teh aing nu gablegna. Geus sia we mah geus rasa amplop. Balik lah.